Mana cek sebagian keterangan inna anjakum saknya-nyana selamatna anjeun yaumal kiamati dina poe kiamat min ahwalina tina pakeuhna poe kiamat wa ma nihima jeung tina tempatna kiamat aksarukum kudu nyeurkeun arajeun alaya ka kaula sholatan maca sholawat bakal disalamatkeun sering maca sholawat ngan sholawatan cek sebagian katakan singsa jalma maca sholat dina poe Jumat 100 kali singsa jalma maca sholawat dina malam Jumat 100 kali kadituna hiji bakal dipasihan wa Allah tina hiji sholawat 500 tina hiji sholawat hiji bakal dipasihan rahmat hiji sholawat 10 rahmat nu kadua bakal diangkat darajatna 10 derajat tina hiji ya dina poe Jumat lalu 100 kali musabaraha kali keur main urang 100 kali 10 kaausan diangkat derajat 10 derajat dilebur nyaeta dosana eta jalma tina hiji sholawat dina poe Jumat jeung malam Jumat nyaeta 10 kaawona. Abdi tadi oge saur abdi ayeuna masih sering maca sholawat teh sesuai sareng dalam abdi kan kitu nya. Mudah-mudahan urang sadaya hiji rasa cinta terhadap Nabi ku maca sholawat, kedua nyata hayang diangkat derajat, katilu nyata hayang di lembur dosa urang kalau dipasieun kasehat nu ngalaman sababia syariat naon sholat. Hoyong gitu Bu, hoyong sering maca sholawat asa sering siap mau sholawat ayeuna waktu